Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman sing saha jalma lam yajid anu teu mangihan si iman hadihil alamata kana ieu ciri bihi di itu si iman fal yujahid mangka kudu merangan si iman nafsahu kana nafsuna si iman birriyadoti ku pirang-pirang riyadoh ngabelajar nafsu. Riyadoh teka latihan ngalatih nafsu. Wal adkari jeung pirang-pirang zikir. Hatta yasila sehingga tepi si jalma ila makomil irfani kana makom ma'rifat. Masih kene ngabahas hikmah anu kahiji. Dina hikmah nu kahiji Kiai Musonib Ibnu Athaillah teh ngabahas ciri kan. Sabab Allah ngadamel ciri tanda pikeun makhlukna Allah. Allah ngadamel pamegat aya cirina. Kisokan, Bu, naon ari ciri pamegat? Terangan si Bu. Akang gaduh bojo teu? Ciri istri kumaha? Aya kan cara cirina. Ciri abidin, ciri muridin, ciri salikin aya. Akang ye nu pinter jeung nu bodoh aya cirina teh. Nu bodoh maloba bingung, nu pinter masa segala ngarti, bener gah? Ari ilmu akang katingali henteu ku secap. Da wujudna ge sanes hiji, wujud akli. Kudu ku akal. Ye Kang, jalmi seueur elmuna katingali ku akang magunuk elmuna sirahna aya teh. Henteu nya Kang. Katingalina ku akal. Akang moal bisa mangihkeun ilmu, ningali ilmu kecuali akal. Soca mah moal bisa ningali ilmu Kang. Mun hejo beureum ku soca. Kapangihna ari ilmu mah moal ku soca. Nah gitu kan. Jadi aya cirina. Mahjubin aya cirina, aya arifin aya cirina. Ibadah nu nyarane kana amal aya cirina. Ya ibadah teh tingkah hate jalma nu ibadah teh kabagi dua. Kahiji aya nu nyarane kana amal dina ibadah teh hatena teh. Kadua aya nu teu nyarane kana amal. Ka mana nyarane? Ka Allah. Nyarane ka amal teh kieu tatagenan ka kuring tahajud geus 17 tahun piraku teu ka surga. Nah, jadi ka surga teh nyarane kana tahajud. Padahal mah aya nu tahajud teu ka surga. Kunaon engko tahajud tapi teu ka surga? Salat osok, sedekah osok tapi teu ka surga. Sedekah jeung salatna ria kan henteu ikhlas. Tak gitu kan.
Nu nyarane kana amal aya cirina, aya nu nyarane kana amal aya dua golongan diringkeskeun. Hiji golongan abidin, kadua golongan muridin. Sadayana ieu dua golongan mahjubin disebut. Ari ciri mahjub dina hate ka ciri mahjub ya seueur hilap jarang emut so tak eta ciri mahjub. Mahjub teh artina kahalangan hate teu bisa tajalli ka Allah eta mahjubin. Tanu mahjub mah seueur poho ka Allah teh daripada eling. Akang ketun taroskeun kana diri ari hate akang seueur poho seueur eling cisoka ka Allah ya kieu we abdi manaros seueur mana akang emut kana artos jeung ka Allah cisok ulah ngajawab akang abdi ge apal kieu bakal beda nya ya makrifat teh kabagi tilu ka aya makrifat mahjubin mana abidin teh eta nu sok nyarane kana amal eta mah seueur poho saeutik eling. Mun urang salat 4 rakaat akan dina 4 rakaat seseueurna rakaat mana nu eling ka Allah cisok seueurna atau salitna sarakaat eling ka Allah keun eta geus katilu ka 4 mah teu eling akang. Jadi seueur keneh teu eling. Hiji, kadua. Aya makrifat anu seueur eling saalit poho. Jadi seueur keneh eling daripada goplah. Makrifat saha eta kan? Makrifat golongan makom muhibbin. Nu mahabbah nu geus cinta ka Allah mah loba eling saalit poho. Mata aya keterangan man ahabba syai'an katsura dzikruh. Di mana mika cinta hiji perkara seueur emut nah. Oh. Pemuda ge boga hadean namina Aisyah keur tuang emut ka sa. Keur ibad ingat teka dinya we. Eta muhibbin kan seueur emut daripada poho. Sabab naon? Mahabbah kan. Nu katilu kan. Aya nu teu pernah poho. Aya makrifat nu teu pernah poho kan. Cuk akang ge heula teu percaya sajalmana nu teu pernah poho. Aya kan ngan langka saha cisoka arifin kan nu tajalli ka Allah hatena teu pernah poho waktu tajalli ngan namun keur teu tajalli mah poho kan nu teu pernah poho mah jalmi nu hatena keur tajalli ka Allah teu pernah poho. Ya akan upami keur calik di payuneun Rama wawuh eta teh bapak urang ya kan calik papayun-payun kungsi poho akang ka bapak ieu teh bapak abing lain piraku akang bener kitu mah teu wawuh ngaran pan makrifat ka Allah anu teu pernah poho saperti urang ka bapak anu wawuh teh ya ieu teh bapak di hareup mun di Jakarta mah keur nyaba bisa poho ka bapak terus kan keur ngitung duit poho ka bapak poho keur piknik ke Perancis poho ka bapak bisa jadi poho tapi hareupeun bapak akang katingali ku soca pernah pohon teh akang nu tajalli ka Allah ge teu pernah poho waktu tajalli tah gitu akang. Ieu teh ku abdi diterangkeun teh akang teh supaya uih ti dieu teh tafakur merenung.
kita ari uing lebah mana ya cicing teh kanu kahiji kadua atau katilu dah kan atau teh asup kemana-mana. Jadi akang teh uih teh merenung di dia ibu-ibu di bumi calik loba poho ka Allah dipikir-pikir mah loba kena inget kana duit jeung ka Allah padahal ari pangeran mah Allah di aku kurang da akang teh moal rido pangeran maneh mah duit moal goblok sih maka aing jebut pangeran kana duit henteu ka Allah aing pangeran tapi remen keneh kana duit eling mah jeung ka Allah oge bener kan jauh naon kurang kenal Allah kan ya kaberkahan hirup ge kang saukuran ma'rifatullah akang beunghar tapi teu ma'rifat moal aya harta nu barokah moal kan matak aya jalma anu beuki beunghar beuki hirupna beuki salah beuki ngaco aya sabab teu barokah berkah hirup urang berkah harta urang saukuran makrifat ka Allah waktu neangan harta urang. Natang lamun keur neangan harta urang teu eling ka Allah ulang ngarep-ngarep harta eta barokah. Di mana harta teu barokah ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia dilaknat ku Allah, si dunia na ge dilaknat ku Allah. Dunia nu mana? Nu teu barokah. Tapi aya illa ma kana lillahi minha kecuali harta nu dipake bekal ibadah ka Allah. Mata cek Imam Al-Haddad Al-Hadrami aya dawuhan Rasul ad-dunya mahmudatun mahmudun ma fiha. Mata ngaji hadisna kudu sing tamat. Ulah maca sapotong-sapotong sabare-sabare. Dunia aya nu dipuji. Si dunia dipuji ku Allah artina berkah. Dunia anu teu barokah jadi sabab goreng, dunia anu barokah jadi sabab alus. Maka takrifna dunia anu berkah teh akan cek Imam Al-Haddad Al-Hadrami dina kitab hikamna allati yatawassalu biha ilal khairi. Dunia nu jadi sabab hirup orang beuki alus eta dunia nu barokah. Akang lamun gaduh artos tafakuran beuki alus atau beuki goreng hirup teh. Lamun akang kabojo beuki nyaah atau beuki keheul geus boga duit. Sok akang tafakuran akang. Jadi aya dunia nu barokah, aya nun teu barokah. Ukuran marifat kan. Tah nu saterasna aya anu teu nyarane kana amal. Saha nu teu nyarane kana amal? Wasilin jeung arifin. Padahal wasilin teh arifin keneh kan. Aya arifin wasilin itu aya arifin muqarrabin. Benten-benten wasilin arifin oge kan nu usul oge arifin beda-beda aya wasilin aya arifin eta mah teu nyarane Allah marentah ibadah dipigawe ibadah nanggeuhna ka Allah nu miwarang ibadah lain nyarane kana ibadah lamun nyarane kana ibadah ari ibadah Allah sanes kan lamun urang tatagenan hate kana kalian Allah musyrik karana kan ngarejeungkeun Allah ningali ka jero ka ningali ka sajero matak jalma nu iman mah sok ningali ka sajeroeun makhluk ilmu Al-Qur'an ge ka aya ilmu ibarah ilmu isyarah ilmu lataif ilmu haqaiq 4 lapis ilmu Al-Qur'an ningali ka jero deui ningali deui ka jero deui ya kan contoh ngarah gampil kan gaduh artos ladang kalapa
Berarti akang teh lamun boga duit ieu teh ladang kalapa. Jadi tina kalapa datang duit. Lamun teu ningali kasajeroan eta akang engke teh bakal syukuranna teh kana kalapa. Mata lain mikiran salat bener ka Allah, ibadah lain. Ngagemukan kalapa we akang, da kalapa mere duit, bener kan? So ngagemukan kalapa, tapi lamun jalma ayeuna eta syukuran kana kalapa ngagemukan ka. Ingat henteu kanu melah kalapa, sanu melah kalapa? Bapak. Ya. Kang lamun teu dipelak kalapa ku bapak aya moal kalapana? Moal. Cuk akang teh ari kitu mah lain kalapa nu mere duit teh bapak. Maot bapana mah da tukung singala. Da can pati buahan harita teh pan ari buahan ari geus kitu warisanna ka urang ti bapak unggal narima duit ladang kalapa teh ti bapak si kaalusan bapak bener Kang. So leungit kalapa di mana ningali bapak hate akang teuleum ka jero deui ulah samet bapak teuleum deui ka jero akang ari bapak mun teu dihirupkeun ku Allah hirup mah mun teu dihoyongkeun melak kalapa melak moal mun teu diwujudkeun ku Allah wujud moal bapak urang moal atuh ari kitu mah lain ti bapak ti Allah rezeki teh. Jadi ingat Allah miwarang ibadah eta syukuran ka Allah sabab mere nikmat ka urang. Syukuran ka Allah kudu ka bapak kudu kana kalapa kudu. Syukuran ka kalapa digemukan ulangan dialaan buahna diurus tarak gemukan kan supaya hebat ya buahna eta syukur ka bapak naon akang naon cing syukur ka bapak kang ada makalusan ayeuna nyeun masjid mere 100 juta ya teh kang inget ka bapak nu melah kalapa abdi boga duit ya. Si ngocor we ka bapak ganjaranna ieu teh nya tah eta syukuran ka Allah ibadah getol Allah mere nikmat artos ieu teh liwat saha kalapa ieu teh dituntut ti bapak padahal mah ti Allah hakikatna maka merhatikeun ibadah ka Allah nekadkeun nikmati Allah bari dipake bekal ibadah ka Allah eta syukur ka Allah syukur ka makhluk syukur maka akan tina boga duit ladang kalapa teh beuki beungar sabab la ing syakartum la azidannakum. Ya Kang hayang beunghar mah akang tinggal hiji rumusna mah syukur nikmat. Ari syukur ku tilu hiji syukur ku hate, dua syukur ku lisan, tilu syukur ku anggota. Syukur hate nekadkeun ti Allah. Syukur ku badan getol ibadah. Syukur ku lisan nyebutkeun sambil ngabejakeun nikmat alhamdulillah menang nikmat ya Pak Ajengan tah keur ngomean masjid nah pan ngabejakeun Kang ka bapak akang usuk bebeja lamun untung dagang taranya bebeja teh eta teh syukur Kang Pak boga untung 100 juta ayeuna mah tah bisi rek meuli samarena bikeun 10 juta lain cuk akang teh cenah lain mere pan cenah tadina ge ngabejakeun bebeja we ya Kang piraku Allah nitah milaraan lamun bebeja tapi teu mere milaraan lain Pak 100 juta tapi teu mere milaraan teu Kang menya Allah nitah milaraan eta teh kudu mere mentak bebeja sing ngarti bebeja tuluy mere ari mere nu geus maot celakohkeun inget ka bapak muga-muga Gusti kasayanana sing ngocor ka bapa nu di barjang. Aya Pak bapa nu keur disiksa eureun siksana gara-gara budak nyeun kaalusan di dunia. Kamari katingali ku Rasulullah si eta teh keur disiksa di barjang. Nah ari isuk mah geus ginding coba geus hebat. Oh ditingali teh budakna loba amal soleh. Batur sare jam 2 teh cinukul we. Tahajud si eta mah budak ngocor ka bapana. Madamel amal soleh ngocor ka bapana kan.
tak gitu akang missing teu diniatkeun ge sabarna ngocor da Allah mah uninga atuh Kang. Abdi rek kadamel di pesantren di Bandung. Tanahna aya nu mere Kang. Ngabejakeun kieu, ieu Pak Ajengan mere ti bapak abdi teh mun ti abdi. Ti abdi mah sing teh bapak ge kabagean. Geus teu kudu riweuh. Kapan hari anjeun teh diurus ku bapak lin baris dididik ku saha? Ku bapak. Ayeuna anjeun bisa jadi amal soleh. Atuh bapak ge ikut andil kabagean Kang. Mata taraweh kahiji dihampura dosa, taraweh dina poenan anu kadua mah dina peutingan kadua inung bapa dihampura dosana lain dosa urang hungkul. Oh, malah aya taraweh anu 1000 kali munggah haji ngan moal dibejakeun bisi diteangan ku akang. Kita tanggal hiji mah sareun 24 hudang akang da ngebeja ti ajengan 24 cenah. Bari teu mikir teh kurang cerdas. 24 teh mun milu ti kahiji 2 3 4 ari akang kakara hudang mah kahiji akang mah ka 24 bener. Teu mikir dasar. Ek minteran Allah mah bisa Kang. Bener. Tak aya nu minteran ajengan ayeuna geus teh kurban lin. Kurban ku sapi ngan hayang 8 urangeun ajengan wah aya rek minteran hukum ya. Kunaon make yang 8 pamajikan abdi sok ngarit milaku teu dibawa ku abdi cenah karunya. Ari ceuk ajengan anu saklek mah moal bisa. Cenah ari moal bisa mah moal tulus kurban. Rek balik deui jigo bawa balik deui. Eta mah ajenganna frontal eta mah. Kurang bijak sana. Padahal mun di papatahan mah bawa nguping naon. Ieu jigo bawa deui ka ditu. Di jalan keur nungtun sapi. Itu ditanya tadina kapan? Ka mana Kang? Rek kurban. Aing ari teu tulus ayeuna era ditanya. Ek neangan di ajengan sugan we cenah bisa ya. Gitu Kang mikir. Ieu aya ajengan ye. Ieu mah bijaksana ajengan teh ye. Tah pulgar kitu tah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek ajengan kolot ya. Mama abdi teh cenah teh bade kurban. Ngan hayang 8 urangeun. Menang Agus hayang memenang. Bener menang hayang memenang sanunya ramak. Ngan cek agama. Waduh ieu mah kiai teh bijaksana euy meunang 8. Gitu. Tapi da kiai ge geus ngarti rek minteran hukum. Hayang untung. Tapi beladang salah. Tapi kuing mal disalahkeun da bisi punduh ban. Kiai Gus cenah syukur aya kahayang kurban. Sakieu we ti mama mah heula dengikeun heula khusus siap kurban. Mangga mah masuk, nu penting mah jadi 8 we abdi geus. Dengikeun ye kieu ye. Lamun urang boga amal alus di dunya ye bari ikhlas. Muga-muga anjeun ge ikhlas. Engke aya karerepet di akhirat. Ku Allah didatangkeun ka alusanana keur nulungan anjeun. Nya kitu nya. Seperti nyukang siratal mustaqim paur anjeun teh pan sono muntab-muntaban. 1000 tahun nanyak, 1000 tahun datar, 1000 tahun mudun. Bari leutik lain kos jembatan. Alah paur ceuk akang teh ngahulang we get. Kumalikat ditanya kunaon? Make ngahulang. Sieun. Laporan ka Allah anu teh nyukang ya sieunun. Tanyakeun amal naon bareto malikat teh ngalian amalna. Pilarian. Oh, lamun anjeun kurban datang sapi gitu. Tapi sapi banyak. Ngarti teu? Ngartos mah. Sabaraha urang cisok? Cenah ieu teh 7 budak abdi jeung abdi. Kada 8 pamajikan. Berarti da cenah karunya teh diajakan mah kitu. Da sok ngarit makani istri abdi teh. Ya kieu karunya teh ka pamajikan. Karunya ari awewe sok tua kaek tara. Tuh jadi buka akal eta mah enggak. Tara naik pan awewe mah lelaki naik antara je osok. Engke sapi teh jangkung naik na hese awewe mah. Punyanya cenah mah. Yo. Bisa teh maneh akal kudu kumaha? Kumaha mama we cenah make jojodog. Ya bener.
neteh heula kana jojodog tuluy naik ka luhur bener kan kunaon mama jojodogna meuli deui domba hiji sia tuh pintar eta mah ajingan teh bijaksana da geus ingetna 8 pokok titahna naon ge daek we jig meuli domba ka ditu syukur nu badat mah koma ngan kudu manjing tanu kieu mohon seak teh meuli domba datang kadinya mangga mama kang jojodog istri abdi dibenerkeun ku ajengan salah sia meuli jojodog kurban bojo abdi gitu aduh aing miraku teu tulus maka domba geus dibeli untung cek ajengan enggak sadar langsung bener tuh bisa dibobodo ajengan ku aing jadi sapi hiji jeung domba hiji jadi 8 urang cek hukum teu salah kahayang nu kurban katumponan bener eta kiai pinter nah gitu mata kudu cerdas